Karena kalah ngalamun atuh. Ya masang iya. Sang naon? Portable. Nu keur watok teh alin. Oh. Diko. Praktekeun tutorialnya. Uing di tutorialkeun ku uing. Tutorial naon balepotan kitu atuh. Tutorialkeun ku uing teh sabaraha bebek. Dedek. Ya harupna atap. Masalah ya hareup. Heeh. Mae sukuan hareup jeung tukang ya. Hareup jeung tukang ya. Jeung tukang. Ieu gigir. Yan. Naon taliana eta? Tali kolor. Areto. Atok ke kolorna sok di mana we diporosotkeun jadi kudu dibenerkeun mending dipake tali kanang. Be halus deui tali kolor mah nya. Ieu naon teh? Manuatna kitu tah kahayamna. Ya lain. Nyocok. Parah, yang pantas ku aki-aki na yang sudi. Kalian nih paget. Kamu di kota mah loba lipet, meuli lipet we. Nu langsung iya nyalipet mah pageuh. Eta teh kalian. Kudu nyieun atuh dina bukuna kitu tutorialna engkena tata cara panduanana. Panduan pemasangan kandang ayam portable gitu. Eta teh katiti hargana teh sabaraha kieu teh? Sabaraha we asal aya batuk we saketengeun kieu. Adi, kat murah. Bari ge anu nawar nanyakeun eta netizen ke orang mana? Cenah 30 yos 30.000 gitu. Oke kan dia acan ongkir. Naon Oni maneh manger, sekali ngiluan wae, Oli. Eta teh pemasanganana teh kira-kira na sabaraha meniteun tah? 15 menit lah. Kumaha gampang-gampang na meureunnya, kumaha cepet-cepetna. Ari aki mangayap kitu memeureunnan lila nya. Oh, jadi sok hese komo ini. Sare make celana anjing. Atuh geus sare make daster. Apanan digembok behayon tah yang kekarayapan wae atuh soak ari kudu ngalpeting teh ngana. Sudi inget deh. Kalem bos ya. Jujurna kalian. Tah si Maudi eta. Kasup cenah si Maudi. Maudinya. Genah sigana teh cenah meureun sare. Di pinggir berarti ya. Pinggir we heula. Mana ieu tinggal di dieu. Hayamna geus siap diasupkeun. Mareman heula ieu, mareman heula cai. Mareman cai heula atuh. Mareman cai. San dicai entehan. Tapi aku pagaweuna teh cai teh we. Abeukeunana teh. Lamun ulah cai teh sok ngamuk. Sok ngamuk lamun ulah cai teh. Wajib. Air itu wajib air teh cenah supaya antioksidanna bagus. Tuh, si Aki pas datang geus lumayan. Terus tingali kotak-kotakna mah. Tuh, caritana di kerem atuh dibuka angere Aki. Si Aki mah. Eta uing teras uing angere kotor. Heran. Geus halus geuningannya. Lebih halus buat tali kolor. Karet. Yap. Pokoknya aku yang tadi ini arah si mamang kurir.
asup man kadinya. Marabok hayamna bakal naku maneh mah. Dia udah geus 3 bulan. Di bulan teh mani-mani si Mamang. Kalian di luhur. Mamang. Kita teh peruntukan anak teh ke anak hayamnya. Ngan hijian merenan. Ta paling keduaanen ta supaya ieu sajodo jadi asa di kamar manehna. Tuh iya. 50. Bra? Ini 60. Lebar 75. Panjang ban 75 mah. Yang Lebarna 50 bener. 60. Ente pan mang suami istri didinya. Kamar mang. Di kasuran. Talung-talungan maneh Mamang sia teh. Aduh si Mamang. Parah si Mamang mah teu nyahoeun kamar panganten. Hah? Halus tuh. Jijeunan teh lumayan komo lamun jijeunan bas meunang dia tah heula. Bas naon? Bas naon? Gembok. Awahnya awah siga kanang hayam itu dietaan di anu paranti nonton di julautan. Sanaon ki sanaon sabebek aja ki sabebek jadi sup mantap. Jangan lupa pakai tali. 7 menit 8 menit masang lagi. Lumayan wajahna. Dengan pengerjaan anak seberapa poe tuh teh. Si Mamang. Di antara anak mana sekolah sare. Muka bosan. Bisa Parah si aku. Tah alus nama ki dibaut geningan. Harga 30.000 nyari meli baut 50.000 ah. Siap. Tinggal nginboke di WA 05. Tah wa beres wa pokoknya malamun meuli hayam rek meuli hayam pelu. 9 menit beres. Mana tuh tadi? Si Kasem eta. Juara sakolong naon? Sup. Alah kandang baju. Ish, mantap. Saudara-saudara, ieu kandang aki daya. Ocan ya kita. Online. Tuh, saudara-saudara, kandang aki, hah? Pose lagi. Sok. Kandang aki mantap.